Episode K180 genep nepi ka 180. Di Jalan Karsidi markir heula mobilna di harapan apotek 24 jam. Sabab Firman ukur di kokolor, jadi Karsidi anu turun meli ubarna, sanajan era ngomongna, akhirna menang oge ubar mangrupa jamu tinyu jeung tisu magic. Hayu buruken gas mobilna ngarah gancang nepi, bejaan unah sangkan ngalayanan kuring peting ieu, cuk Firman bari narima keresek ubar ti Karsidi. Karsidi ukur gogodek, sabage bapana unah, diparentah ku Firman meli obat kuat keur dipraktekeun ka anakna, bari anu nitah saumuran jeung dirina jeung acan sah jadi salaki. Sanajan hayang nyabok, tapi Karsidi nahan maneh, kapaksa nurut sabab keur butuh duit jang meli imah. Di Villa Kusuma, harita unah ges di baju sarta ges teleweh deui sanajan tapak cabokan lengan Firman dina pipina acan leungit. Unah keur dipapatahan ku isah di kamarna cara ngalayanan lalaki sangkan bonteng na gancang hudang, bari ditembongan sababaraha video dewasa. Unah unggut-unggutan ngadenge pangajaran ti indungna, telila kadenge sora mobil. Tuh, sigana Firman balik, ema turun heula, maneh tungguan di dieu, inget pesen ema. Layanan Firman sing bener, ulah poho menta deui duit. Tiandi masih ambek. Dua jelma geus datang lain dina jam praktek bari duanana mawa masalah anu sarua, hayang dicagerkeun sanggeus boga urusan jeung Udin. Junaedi mah leheng, Tiandi bisa langsung nolak sabab nyaksian kajadiana di rumah sakit, tapi ku Firman, hampir Tiandi mikeun ubar lamun teu dibejaan ku Zofia. Lamun kaburu kabikeun sarta panyakit Firman cager, tada teuing Udin bakal ambek ka dirina. Untung anjeun datang sarta buburu ngabejaan aki, lamun henteu, ubar ajaib anungan ukur boga satengah pasti geus diterei ku si bebenguk Firman, cuk Tiandi ka Zofia. Abdi ningal di sosmed, aya anu posting video riributan di pertemuan Ikatan Pengusaha Jawa Barat, Firman memang dileungitkeun kamampuana ku guru. Aki ge rada aneh urat saraf bisa dipegatkeun tanpa aya karuksakan di luar, ukur guru anu bisa ngalakukeun, hanjakalna, ku aki tadi teu kapikiran, cuk Tiandi. Saha wae anu nyinggung guru, hukuman naon wae oge pasti pantes, sabab guru lamun mere hukuman tara sagawayah, pasti satimpal jeung kasalahanna, tembal Zofia. Tiandi kaciri bingung, naon anu kudu dilakukeun ku aki ayeuna. Aki sieun guru ambek. Aki kedah nelepon kulawarga Wahyu Kusuma di Banjar, carioskeun terus terang yen Firman di dieu ngadamel masalah ageng, cuk Zofia. Tiandi ungguk, buburu nyokot HP-na anu ngagoler dina meja. Tiandi rek nelepon Bihaeni Kusuma, indungna Firman. Taun kamari Bihaeni anu umurna 83 taun keur sakarat, Tiandi anu ngubaran. Sanajan jauh ti Jakarta kudu ka Banjar tetep dijuk-juk, sarta kudu cicing saminggu di Banjar pikeun narekahan panyakitna, anu akhirna cager. Bihaeni, kuring Tiandi, syukur anjeun nelepon, tadina kuring anu rek ngabejaan yen bulan harap kuring ulang tahun anu ka-84, anjeun boga waktu datang ka Banjar. Bihaeni, kuring geus 50 tahun ngubaran kulawarga anjeun, ti mimiti kolot anjeun, mitoha anjeun sampe kasalaki anjeun sawaktu masih hirup. Taun kamari nyawa anjeun oge disalametkeun ku kuring, malah kuring geus nganggap kulawarga anjeun saperti kulawarga kuring sorangan. Tapi poe ieu kuring ngarasa kuciwa sarta dikhianat, kapaksa mimiti poe ieu jeung saterusna kuring moal bisa ngalayanan kulawarga anjeun deui. Tiandi, aya naon? Kunaon make rek megatkeun babarayaan. Sabab kolot anjeun bager ti baheula, kuring oge geus mulang tarima ku ngubaran kabeh kulawarga anjeun tanpa ngaharapkeun imbalan nanaon, sanajan jauh tetep dijuk-juk tanpa loba ngeluh. Enya, terus naon masalahna, naha kuring ngalakukeun kasalahan, sok nyarita, ulah asa-asa. Lain anjeun nu salah, tapi Firman, anak anjeun, Firman ngajieun masalah ka anjeun, tapi si Firman ayeuna keur di Bandung, teu di Jakarta. Kuring muka klinik di Bandung, sarta geus netep di Bandung ngarah leuwih deket ka guru kuring. Firman teu ngajieun masalah ka kuring, tapi ngahina ka guru kuring,
jadi hampura kuring, teu bisa narima perlakuan kieu. Sajongjongan jawaban deui ti Bihaeni, tapi kadenge Bihaeni leweh. Tiandi, kalakuan firman ulah diasupkeun kana hate, di mana balik keun ku kuring ditegor supaya datang ka anjeun menta hampura. Bihaeni, teu perlu, lamun kuring anu dihina, kuring masih bisa ngahampura, tapi anu dihina ku si firman guru kuring, anu geus ngajarkeun loba ilmu ka kuring, kuring teu tarima, hampura. Telepon ditutup, Zofia, kunci pantol terus sare, ceuk Tiandi bari mareman HP sangkan Bihaeni teu nelepon balik. Tepi ka Villa Kusuma firman langsung menta cai haneut sagelas jeung sendok keur ninyuh jamu, terus diuyup bari disaksikan ku Rukmini, Isah jeung Karsidi. Rukmini kerung nenjo gambar awewe ngadengkak dina bungkus jamu. Ieu jamu keur ngubaran tarang anjeun nu benjol. Rukmini nanya panasaran bari nenjo tarang firman anu benjol urut dibaledok ku Tiandi. Firman ukur ngareret kehel, tapi teu ngajawab, sedengkeun Isah anu nyaho, ngelemes era terus asup ka kamarna. Karsidi mah ngadaya gedak nyarande dina korsi sabab ngarasa capek geus nganganter firman. Dina jero hate kabeh kulawarga Kusuma boga harepan anu sarua. Kudu ngabantu firman sangkan bisa cagar deui, sabab lamun tepi ka katutuluyan, tong boro uang jajan kersi Unah, investasi anu 700 juta deui ge acan karuhan bisa keluar, kabeh kasiunan firman balik ka Banjar tanpa ninggalkeun nanaon deui. Ayeuna karek 100 juta anu katarima ku palapa, eta ukur cukup keur mayaran tagihan hutang ka bank jeung gaji karyawan hungkul. Jauh keneh lamun hayang bener-bener ngangkat palapak ka puncakna saperti zaman Wawan Kusuma masih mimpin. Firman buburu naek ka lantai 2, terus noong heula ka kamar Unah. Unah, ka kamar akang ayeuna, ceuk firman ka Unah anu harita memang keur nungguan. Mangga sayang, kumaha, tos dilandongan, jawab Unah bari cengkat terus nyusul firman ka kamarna. Firman langsung nangkarakna ranjang muka kolorna bari nitah Unah ngagunakeun sagala pangartina pikeun mantuan ngahudangkeun si Jagur. Tapi sanajan sagala rupa cara geus dibudalkeun kabeh ku Unah, ditambahan ku pangarti anu diwarakeun ku Isah jeung tutorial tina video, si Jagur masih keneh ngulahek tibra. Sajam eueuh hasil, firman turun pikeun ninyuh jamu deui, malah disakalikeun 2 bungkus, tapi hasilna kitu keneh wae. Firman akhirna leweh ngaguguk, ngarasana langsa ku nasibna, tapi sanajan firman leweh, Unah masih keneh nglotelan si Jagur sangkan hudang. Akhirna bakatku kehel, Unah dijejek nepi ka nyuksruk ragrak tina ranjang. Kaluar, aing teu butuh ku sia, ceuk firman nyorowok. Unah sieun firman katutuluyan ambek, sanajan sirahna tidagor kana karpet jeung bujurna nyeri lantaran dijejek, Unah nerekel deui kana ranjang. Sayang, ulah bendu atuh, abdi masih aya cara, ceuk aing kaluar. Kaluar, firman ngajejek tak-tak Unah nepi ka ngajengkang terus dibaledok ku bantal. Unah teu wani ngadeketan deui, buburu cengkat terus lumpat ka kamarna. Firman terus ngaguguk leweh. Fikirana dibungkus ku rasa nalangsa jeung kabingung. Saurang lalaki sukses anu keur aya dina puncakna, ayeuna kudu nandangan kasedih, anu taya papadana, harta loba oge eueuh manfaatna ari kudu kalengitan kalalakiana mah. Keur ngalamunkeun nasibna bari ceri, HP-na disada, telepon ti indungna, Bihaeni. Ma aya naon, kunaon ken sare, ieu geus tengah peting. Dasar anak doraka, siarek maehan aing, ma, aya naon ujuk-ujuk nyarekan uing. Koplok sia pura-pura teu ngarti, kunaon sia nyieun masalah jeung Tiandi, Tiandi geus moal datang deui pikeun ngubaran kulawarga urang. Firman ngarenjak ngadengena, lantaran urusan jeung si Udin, Tiandi lain ngan ukur teu daek ngubaran dirina, tapi nelepon indungna oge, embung ngubaran deui kulawargana, si Tiandi bener-bener geus kapangaruhan ku si Udin. Gerentesna. Ma, naon make kudu mikiran si Tiandi, loba keneh tabib jeung dokter lainna anu bisa ngarawat kulawarga urang. Dasar anak kacing calang, pokona emat teh hayang nyaho,
maneh kudu mentah hampura sarta kudu bisa mawa tiandi ngahadiran ulang tahun ema anu ka-84 bulan harap, lamun hente, aing moal ngahampura maneh. Firman bisa ngamaklumkana kahayang indungna, sabab tahun kamari nyawana kungsi disalametkeun ku tiandi. Firman hayang ngajelaskan masalahna sarta hayang ngobrolkan panyakitna sorangan, tapi bihaeni teu mere kasempetan ngomong, langsung nutup telepona. Firman ngorejat hudang, terus ngamuk sagala dibantingkan nepi ka kamar acak-acakan, terus nyokot telepon rek nelepon tiandi. Tapi telepon tiandi dipareman, akhirna buburu di baju sarta keluar, indit sorangan ka klinikna tiandi. Tepi ka klinik geus tutup, sanajan digedoran anggar eueuh nu muka, akhirna Firman balik deui ngadeketan mobilna. Bari nyarande dina mobil Firman mikir, teu lila Firman nenjo dua lalaki keur keketeyepan ngadeketan klinik, anu saurang lempangna ingkut-ingkudan make kruk, jelas eta Junaedi anu tadi panggih keur diusir satpam. Firman buburu nyalingker ka tukangan mobil terus ngintip. Lalaki anu maturan Junaedi saumuran jeung Firman, dina leungena mawa jarigen sarta corong nuges dipanjangan ku selang, katenjona rek ngaduruk klinik tiandi. Saprak diusir ku satpam ti klinik, Junaedi langsung balik sarta bebeja ka bapana anu ngaranna Jujun, ngarasa watir ku nasib anakna. Akhirna Jujun boga ide pikeun ngaduruk tempat praktek tiandi, sanggeus ngaduruk klinik. Duanana rek nyulik Ici atawa Lastri pikeun dijadikan sandra, sangkan si Udin datang, tuluy rek dipaehan. Pa, kira-kira si Tiandi sare di klinik teh, cuk Junaedi nanya ka Jujun. Har, nyao, lamun sare di dienya alus, paling modar, tembal Jujun. Pa, kumaha cara ngucurken bensina sangkan bisa asup ka jero, Junaedi nanya. Jujun tengah jawab. Tapi rurat reret terus nyokot bangku kaiti kios roko nu geus tutup. Bangku disimpen dina handapan blower AC. Terus Jujun nete kana bangku sarta ngabedol pipa AC anu nyambung ka jero. Tina urut liang pipa AC selang anu geus nyambung kana corong diasupkeun. Dieukeun jarigena, cuk Jujun ka Junaedi. Junaedi mikeun jarigen ka bapana. Duruk pa, sina malodar dua anana. Beres ieu urang podaran si Udin, cuk Junaedi ka Jujun. Jujun nekat rek ngaduruk klinik tiandi, sanajan posisi klinik tiandi aya di jajaran ruko-ruko padat di jalan utama. Tapi Jujun teu paduli ku bahayana anu bakal ngarembet ka ruko-ruko nu laina, saha bapana anu bakal cicing nenjo anakna dijieun cacat bari eueuh anu daek ngubaran, komo deui Junaedi anak lalaki hiji-hijina anu diogo ti bubudak. Malah basa Junaedi masih di sakola SD. Jujun kungsi motongken lengan guru ukurku gara-gara dampal lengan Junaedi digebugan ku jidar alatan kukuna paranjang. Harita Jujun kudu dibui 3 bulan. Waktu masih SMP oge sarua, Jujun kungsi negelan babaturan Junaedi nepi ka koma dibawa ka rumah sakit lantaran rambut Junaedi ditundaan permen karet anu akhirna rambutna kudu digundulan. Ku kajadian IOG. Jujun kudu dibui 3 bulan. Jadi lain sakali 2 kali Jujun nyilakakeun batur akibatnya teuing ka anak, tanpa naliti deui kasalahana aya di saha. Wajar lamun kalakuan Junaedi teu robah-robah, sabab bapana pasti bakal ngabela. Beres maehan tiandi, Jujun boga niat rek males kanyeri anakna ka Udin. Firman anu keur ngintip, ngadenge obrolan sarta niat bapa jeung anak buburu nyampurkan. Dasar jelma barodo, cuk Firman. Jujun jeung Junaedi ngarenjak bari bareng ngaliuk ka Firman, maranehna teu nyangka kalakuana bakal aya anu nenjo. Nenjo Firman, Junaedi kerung, anjeun anu datang jeung Mang Karsidi tadi, rek ngabela si Tiandi. Moal, kuring teu paduliku hirup jeung paehna Tiandi, tapi anjeun bodoh, obat ajaib anu bisa nyagerkeun suku anjeun jeung panyakit kuring aya di jero. Lamun klinik diduruk, anjeun moal cager, kuring oge sarua, tembal Firman. Junaedi karek sadar, buburu ungguk bari ngarebut jarigen tina lengan Jujun terus ditunda dihandap, Jujun oge akhirna turun tina bangku. Tiluanana memang nyaho,
Tiandi boga ubar ajaib anu bisa ngubaran paraplegia. Teu mustahil ubar eta bisa oge dipake ngubaran suku potong jeung ruksakna kalalakian Firman. Ulah diduruk klinikna, leuwih hade urang rampok, podaran jelmana, teangan ubarna, terus bagi dua, jog Firman mere ide. Naha anjen bet mere ide kitu, anjen oge sarua butuh ubarna, Jujun nanya ka Firman. Lain ukur butuh ubar, kuring oge hayang modaran si Tiandi, tapi lain ku cara ngaduruk, tembal Firman. Lamun kitu, tujuan urang sarua, kumaha lamun babarengan, tapi ulah ayuna sabab sakedeng deui subuh, jog Junaedi. Oke, isukan, kadiekeun nomer kontak anjen, ngara bisa ngabadamikeun rencanana sangkan leuwih rapih, jog Firman bari ngaluarkeun HP-na. Jujun jeung Junaedi teu nyaho lamun Tiandi ukur boga ubar satengah pel. Tapi Firman nyaho, nganku sabab Firman teu wani gagabah, jadi rek ngamanfaatkeun kawani Jujun jeung Junaedi pikeun maehan Tiandi, Firman mah ukur butuh ubarna hungkul. Jujun jeung Junaedi atau boga batur sanasib saperjuangan, teu nyuriga kana niat Firman, sanggeus sasalaman, tiluanana bubar baralik ka imahna sewang-sewangan. Tepi ka Villa Kusumah Firman buburu ngagodok mie instan, terus dibulet-bulet sagede tae domba sarta dianclongkeun kana cet terus dipowe, jadi mirip ubar ajaib anu katenjo ku manehna dina lengan Tiandi tadi basa teh jadi dibikeun teya. Maksudna, dimana ubar aslina geus benang, bakal buburu diinum, ubar jiunan anu palsu ieu engkena bakal pura-pura dibagi dua jeung Junaedi. Sedengkeun di imah Jujun, Junaedi jeung Jujun keur dariuk. Pa, kumaha lamun rencanana dioper? Isuk berang maehan heula si Udin, petingna maehan si Tiandi bareng jeung si Firman, cuk Junaedi. Satuju, tembal Jujun tanpa mikir panjang. Saperti biasa isuk keneh Udin karek balik ti rumah sakit geus maturan Mardi bari dina karanjang sapedahna aya rantang kosong satiir jeung sakeresek sesehen urut baju salin Mardi. Sedengkeun Lastri geus ginding kaluar ti imah sabab geus aya janji rek judi di Villa Babaturana. Kagiatan Lastri memang sapopoena judi jeung judi teu bisa dicarek, bisa cicing di imah soteh lamun duit geus beyak, sabab ayuna boga modal gede anu 1.600.000 teya, jadi geus sababaraha poe oge tara aya di imah, balik teh ukur mandi jeung salin baju hungkul. Dina taksi, Lastri aya anu nelepon, ti Junaedi, Jun, aya naon nelepon bibi. Junaedi memang geus akrab pisan jeung Lastri, sabab salian ka Iyus jeung ka Freddy, Lastri kungsi oge rek ngajodokeun Junaedi ka Icih, sanajan teu laksana tapi hubungan dua anana teu putus, malah lamun teu boga duit keur modal judi, Lastri wani nginjem ka Junaedi. Tilu lalaki anu dimaksud kabeh jadi korban Udin. Usaha Iyus dirungkatkeun make kakuasaan Susi, Freddy jeung Junaedi ruksak ku anak buah Kang Bahar, wajar lamun Lastri ngarasa prihatin ku cacatna suku Junaedi. Bi, basa Mang Mardi dirawat, kuring sabenerna sarua dibohongan ku Joni, jadi bibi ulah ambek ka kuring. Teu nanaon Jun, justru bibi nu ngarasa salah, teu bisa ngabela anjeun anu akhirna kudu ngalaman potong suku. Bibi teu salah. Kuring bisa ngamaklum, kabeh sabenerna kasalahan si Joni, jadi maksud kuring nelepon, kuring hayang neraktir bibi, sakalian hayang mere duit ka bibi, keur ngubaran ka era kuring ka bibi. Ngadenge rek dibere duit, Lastri langsung curing hak. Tapi cuk bibi, anjeun jeung si Joni teu salah, aranjeun duaan ukur korban, anu salah mah minantu bibi, si Udin anu geus ngajieun situasi anu ngajadikeun anjeun jeung si Joni akhirna katempuhan, bibi rek ditraktir di mana, iraha, terus rek mere duit sabaraha. Pokonoma jutaan bi, kabeneran kuring menang rejeki gede, hayang ka asaan ku bibi. Ngadenge rek dibere jutaan Lastri atau kacida, buru bejaan bibi, di mana panggih, jam sabaraha, jadi bibi moal dahar heula samemehna, cuk Lastri teu sabar. Di restoran seafood selera laut, jam 12, kukuring ditungguan di parkiran, datang sorangannya bi, ulah mawa sasaha, sabab kuring sakalian rek mere duit teya, ulah aya anu nyaho. Sip,
Bibi pasti datang tepat waktu, tembal Lastri atau bari nutup telepon terus sura seri sorangan. Sabab kajongjonan main judi, Lastri tersadar lamun waktu anu geus ditangtukeun jeung Junaedi kaliwat sajam, jadi Lastri buburu pesen taksi ngajuk-juk ka selera laut. Lastri kaciri sumanget pisan, salian ti betengna anu memang geus lapar waktuna dahar berang, ditambah bayangan duit jutaan anu bakal ditarima ku manehna. Jam 1:30 Lastri geus nepi, terus turun tina taksi sarta lumpat ka parkiran neangan Junaedi. Junaedi nenjo Lastri geus datang buburu kaluar tina Mercedes-Benz hideng. Naha lami bi, Junaedi nanya. Junaedi kaciri gagah make kameja lengan panjang rapih, ngan hanjakal sukuna pincang jeung make kruk, dua bitisna dibelitku perban kandel. Bibi nyimpang heula ka rumah sakit nenjo salaki, jadi hampura telat, cuk Lastri ngabohong. Padahal iraha teuing Lastri pernah nenjo mardi saprak sadar tina komana. Lastri ngareret kana Mercedes-Benz hideng Junaedi. Mobilna anyar deui, enya bi, S500, ukur 3 miliar, tembal Junaedi. Bibi kabita, mobil Mang Mardi geus ruksak katabrak. Sabenerna kuring meuli mobil ieu keur bibi, ieu koncina, tarima bi. Cuk Junaedi bari mikeun kunci Mercedes-Benz ka Lastri. Lastri teu mikir panjang, kunci langsung dicokot, anjeun bener-bener ngarti kana kahayang bibi, nuhun pisan, bibi memang kungsi menta mobil ka si Udin, tapi teu mere, ayuna kabeneran dibere ku anjeun, terus ari duitna kumaha. Junaedi seri, teu nyangka geus dibere mobil, Lastri masih mikiran keneh duit. Aya di jero bi, dina amplop coklat dina laci dashboard, lengkep jeung susuratan mobil. Hayu ka jero bi, di dieu mah panas, jaba kuring geus lapar, cuk Junaedi bari ingkut-ingkudan lempang ti heula. Lastri nuturkeun bari ngasupkeun kunci Mercedes kana tasna, terus surah seri sabab hatena bungah kacida, bisa balik bari mawa mobil wetuh, duit loba jeung beteng warak. Dua nana diuk nying harapan meja kosong, terus mesen sababaraha porsi seafood sesuai jeung salera masing-masing, terus dalahar bari upluk ngobrol kawas indung jeung anak nu lila tepanggih. Bi, sakali deui kuring menta hampura, harita geus mawa si Joni ka rumah sakit, cuk Junaedi bari nyocogan cumi bakar anu geus dikeretan ku garpu terus dihuapkeun sakeret-sakeret. Geus disebutkeun ku bibi. Anjeun jeung si Joni ukur korban, anu jelas salah mah si Udin, tembal Lastri bari ngosom sabab bari biwirna pinuh ku dahareun. Bi, dina kaayaan kuring anu geus cacat kieu, bibi masih daek ngolo icih teu sangkan satuju kawin ka kuring, Junaedi nanya. Bibi geus nganggap anjeun minantu, tangtu masih ngarapkeun sanajan ayuna tanpa daksa oge. Hampir dina tiap kasempetan bibi pasti ngomong ka icih sangkan buburu nyereikeun si Udin, tembal Lastri. Tapi ku kajadian di rumah sakit, kuring jadi letik hate bi, pasti icih beki ngewa ka kuring, cuk Junaedi sedih. Lamun mane boga cara, bibi bisa ngatur sangkan anjeun panggih jeung icih, didinya anjeun bisa menta hampura sarta siapkan hadiah nu hade, awewe pasti leeh lamun geus ditembongan hadiah. Komode ici anak bibi, bibi nyaho kana sifatna, cuk Lastri. Kuring bunga ngadengeuna bi, kabeneran kula warga kuring boga bungalow di suku Gunung Manglayang, peting ieu kuring bakal aya di ditu. Kuring rek ngatur makan malam anu romantis pikeun padudua anjeng icih, sarta rek nyiapkeun saset perhiasan berlian, pangmawakeun icih, kuring rek menta hampura sarta rek nyatakeun yen kuring bener-bener cinta. Bibi bisa mantuan kuring, cuk Junaedi. Junaedi, anjeun bener-bener perhatian ka anak bibi, tangtu wae bisa, bibi kudu buburu ngabejaan icih, tembal Lastri bari ngaluarkeun hapena. Ulah bi, ieu kejutan, kudu dirusiahkeun ka sasaha, sabab icih pasti curiga kana maksud abdi, bakal nolak komo kudu kaluar peting, cuk Junaedi. Lastri ungguk, terus ngasupkeun deui HP-na kana tas. Beja keun anjeun boga babaturan anu rek ngarenovasi bungalow, tapi kudu disurvei heula, ici boga naluri usaha anu gede, pasti moal nolak komo beja na datang ti anjeun,
indungna, Cuk Junaedi mere ide. Ide HD, kuring 17, tembal Lastri Seri, Junaedi Seri Bunga, dina fikirana boga niat bakal ngabius sarta ngagadabah indung jeung anakna sakaligus di Bungalau, terus bakal ngirim foto taranjang dua anana ka si Udin pasti bakal datang, didinya niatna pikeun maehan Udin bakal dilaksanakan. Harita beres ngagawean pagawean di imah jeung masak, Udin nelepon Ici pikeun ran gawe sarta kudu ka rumah sakit sabab Mardi geus menang balik. Udin sorangan naek angkot ka bengkel, sabab mobil Mardi geus beres sarta geus dilunasan ku pihak asuransi. Tepi ka imah, Ici jeung Mardi oge karek datang, terus tiluanana asup ka imah sarta bareng dahar. Beres dahar, keur jongjon ngumbah piring Udin narima telepon ti Zofia. Guru, nuju naon, punten abdi bade ngaganggu sakedap. Keur ngumbah piring, aya naon, abdi bade laporan. Laporan naon? Kamari Junaedi sareng Firman ka klinik nyuhungkeun di Landongan. Kumargi aki teu uninga ka Firman, hampir aki masih keun ubar ti guru anu kantun satengah tea. Naha, naon istimewana si Firman nepi karek dibere ubar alus. Udin nyaho, Tiandi geus nganggap ubar eta harta karun keur dirina, matak rada aneh ngadenge rek dibikeun ka Firman. Hubungan aki sareng Ibu Rama Firman sapertos sareng dulurnya Lira salami 50 tahun, janten aki ngaraos kedah mulang tarima keur males budi. Udin bisa ngamaklum, Tiandi perantauan ti Pakistan, manggi kulawarga bager jelas asa dulurna sorangan, saperti dirina, perasaan kama emeh geus asa kakolot sorangan, hayang mulang tarima, hayang males budi. Terus ayuna kumaha? Kapaksa abdi ngangge kekerasan, dua anana diusir ti klinik, malih hubungan sareng kulawarga Firman langsung diputuskeun ku aki, nanging tadi enjing AC di klinik aya anu ngareksak teras abdi mendakan jarigen esi bensin di handapan blower AC. Udin kerung, terus boga niat sore rek datang ka klinik pikeun ningali sakalian rek mere ubar deui ka Tiandi, masih aya sesa 20 ubar deui dina lomarina, keur Udin, kabageran kudu dibalesku kabageran deui, kajahatan kudu narima akibat anu sarua. Sabab panuju kana sikep Tiandi anu geus nolak Junaedi jeung Firman, Udin kudu mere, ngan ku sabab ukur boga ubar, akhirna Udin rek mere ubar deui, dina lengan Tiandi, ubar-ubar eta bakal leuwih mangfaat, sarta bakal nambahan penghasilan Tiandi. Sore ieu aki anjeun bakal aya di klinik moal, aya, anjeun bade ka dieu. Enya, upami kitu mangga, diantos pisan, abdi bade masian uninga ka aki, pasti anjeunna bakal katamuan ku salira. Telepon ditutup ku Udin, beres ngumbahan piring Udin rek ka kamar pikeun ngawadahan ubar anu rek dibikeun ka Tiandi, tapi Udin nenjo Ici geus siap-siap rek indit deui. Rek ka mana nyi? Ka kantor deui, moal Kang, nembe eman nelepon, aya rerencangana anu Bungalowna nyuhungkeun di survei bade direnovasi, janten abdi kedah ka ditu, tembal Ici. Di daerah mana? Jauh teu? Udin nanya, ningal dina alamatna mah di suku Gunung Manglayang, Cibiru Wetan, tembal Ici. Akang milu, tapi turun kem akang di klinik Tiandi, akang geus janjian rek ka ditu. Cuk Udin bari buburu ngawadahan ubar terus kaluar deui. Mampir heula ka toko souvenir moal Kang, abdi hoyong masihan barang ka tabib Tiandi sarta nganuhungkeun sabab anjeunna tos ngalandongan Bapa, Cuk Ici. Ulah ayuna, anjeun keur boga urusan, anggeskeun heula urusan anjeun, tembal Udin. Tapi pan akang bade ka klinik, piraku teu ngabantun nanaon pisan, Ici kerung. Keun bae, buburu indit, karunya Tiandi bisi nungguan akang, Cuk Udin bari mihulaan asup kana mobil Ici. Mangga atuh ari kitu mah, tapi akang kedah ngatur waktu sangkan tiasa ngajamu tabib Tiandi, saena mah ajak makan malam, Cuk Ici. Siap, tembal Udin, di harapan klinik Tiandi Udin turun, Ici langsung ngabiur deui ngajuk-juk ka Bungalowna Junaedi. Harita Tiandi keur ngalayanan pasien, nenjo Udin datang Tiandi langsung ngabageakeun atau bari ngajak sasalaman.
Lamun anjen masih sibuk, sok anggeskeun heula, kuring nungguan di dia, Cuk Udin bari diuk dina korsi tunggu pasien. Tiandi ungguk bari ngageroan Zofia anu keur mungkusan ubar. Zofia, Pa Udin geus datang, kadiu baturan, Zofia buburu kaluar nyampurkeun Udin bari ka tembong pipina berem sabab era. Pa Udin, wilujeng sumping, Cuk Zofia sorana halimpu dibarengan ku Sri anu matak ngaruntaken jantung lalaki. Sengit samar ramuan ubar melenghir ka ambetina awak Zofia, tanpa sadar Udin perem bari nyesup sengitna. Jero hate, Udin muji, ti kabe awewe anu kungsi wawuh, ukur Zofia anu awakna alami sengit ramuan ubar, lain sengit parfum kimia buatan pabrik anu mahal hargana. Aki anjen keur sibuk, teman-tuan, Udin nanya bari seri. Abdi bagian enjing-enjing, Aki sonten, tembal Zofia. Pangarti medis anjen hade, kuring yakin, moal lila deui anjen oge bakal kasohor kawas Aki, Cuk Udin. Pangartos abdi deet keneh, tetiasa dibandingkan sareng Aki, komo deui sareng salira, tembal Zofia. Tiandi kaluar ngiringkan pasien balik terus pesen ka security. Lamun aya pasien, wayahna tolak heula, atawa titah nungguan, kuring aya tamu, Cuk Tiandi. Saterusna nyampurken Udin sarta ngabongkoken awakna. Tiandi, ulah manggu tiap panggih, kuring budak keneh, saumur jeung incu anjen, cukup sasalaman jeung sebut ngaran kuring Udin, ulah make pa atawa guru, kecuali umur, sagalana nu aya di anjen kabeh saluhureun kuring teu wani calutak, tembal Tiandi. Cuk Zofia si Junaedi jeung si Firman datang ka dieu kamari, Udin nanya, Tiandi ngarenjak, terus ngareret ka Zofia, abdi ngawartosan Pa Udin ki, supados teu aya salah faham. Zofia ngajelaskeun, nyambung.